ya teh poin sampai mingguan. Oh, tesel. Woi, aya henteu urang mingguan ieu sekalian bari ngabuburit. Mingguan mah. Mingguan mah maneh? Teuing euy. Teh malam Jumat dan malam Minggu. Nah, tuh dengar ngajak mingguan. Ya, pan eta itu orang mingguan, babang enak poe Jumaah, malam Jumaah sok ngaco carul. Malam mingguan lain maneh, bukan malam Jumat. Jumat. Malam mingguan sok aneh. Emang sok dibagi naon gitu? Kita mana mau besok naon? Jua beas lain. Maksudna mingguan teh saminggu sakali pengajian di Masjid Jami urang. Tah ieu beas teh lejang dijual, bisa nyawa mah teh ek fitrah, we jagat fitrah. Bang ngomong maneh mah aing nanya teh dibagi naon, namun mingguan teh dibagi naon. Teuing dibagi naon-naon mah anu penting mah eta ke keur buka puasa we. Geus mah aing ka itu heula nya. Aing naon ka itu. Namun nang takjil. Namun ka itu ku si gabung tadi dek geus nolak mentah-mentah. Terus ka itu deui. Banyak. Susulumputannya aing teh. Baduna geus asar dah. Iya, abi ini kalau bisa dijual lagi. Udah, udah mungkin puasanya. Kadang gitu, terima di mah. Nah, teh pihak dua piring. Gue itu baru kamar anak, ya. Balik dulu saja dulu. Oh, gua, balik lagi kan. Alhamdulillah. Lu hujan ini, mah itu kan. Selain kamar, aja di situnya ya. Dong itu ya. Waktu itu juga mati lah. Kayak mana? Jadi udah ngaduk deh. Aduh. Si gabung gitu euy. Siang mana ada tuh masjid euy. Bung balik ke mana, Bung? Oh, Bui. Mana eta geus di mana eta? Salat gitu geuning. Siga geus mingguan. Terus balik modal itu kan salat teh kan mana mau euy dina. Kita teh mau takjil yang tuh. Kanyawan deh kemarin mah. Kan biasa nu kieu pembagian gitu di masjid bari mingguan. Awalnya mingguan mana oge cikira. Tapi lah jalan aja mau lagi. Kayak lah malam minggu loh. Tabuy mana nyekerin ka dieu. Asa kitu teh sopan ya. Punya seorang apa? Di mati baca artinya kecil punya. Bukan bisa namanya tuh. Sana aja leungit ieu teh. Bae lah jawab lah, bae keur mana ya mere deh kah? Itu aku sholat teman terhebat ilmunya. Itu kan? Baik lah.